lalakon bapa moyang urang jeung ibu moyang urang Kangjeng Nabi Adam alaihis salam beserta ibunda tercinta Hawa. Anu tadina bapa urang Adam jeung Siti Hawa senang-senang di surga. Kita cicing sakadaekna teu dibere wates wangen waktuna, dibere kesenangan segala rupa nu aya di surga, bubuahan, inuman, istana, kendaraan jeung sajabana. Hiji nu ulah diganggu, ulah dideketan, komo didahar ialah tangkal gandrung. Tetapi iblis anu boga panyakit hasud di jero hatena ngunek-ngunek caknyana aing bae nu turun ka dunia sia ge kudu turun ka jeung kukumal. Sepi aing di dunia wasia. Digodalah ku iblis lantaran geus teu bisa ka sorga iblis teh maka cicing di luareun sorga di pintu gerbang sorga Kangjeng Nabi Adamna nu dipanggil ngobrol lah nu saurang di luar sorga iblis nu saurang di jero mantak lamun anu nganjang teh ya nu apel lalaki di luar awewe kan di jero ngobrol tak eta lalaki iblis nurutan iblis jana di luar ngan haju sok diasupeun deui ka jero atau dikaluarkeun jadi iblis kabeh cek sakaol mah melalui orai kurang puas ngobrol lamun teu asup. Iblis asup ka orai langsung ka jero surga ngobrolah berhadapan jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis ngobrol sekali dua kali tilu kali sakumaha kamari eleh deh et Kangjeng Nabi Adam dibalikeun fakta ku iblis nu heueuh jadi ulah nu ulah jadi heueuh nu dilarang jadi parentah nu parentah jadi larangan terus saya datang ka kuari iblis begitu bae terus nu tadina dilarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal awas Adam ieu mah ulah digagugat terus bae iblis ngagoda ceramah pidato dan lain sebagainya limit dengan kelimitan godaan iblis maka Kangjeng Nabi Adam tergodalah oleh iblis nu dilarang teh didahar. Begitu didahar ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh kapan falamma zaqa syajarata barang diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa eta tangkal gandum didahar teh kontan harita keneh badat lauma sauatuhuma ucutan eta pakaian kebesaranana teh langsung longsor teu make nanaon. Kangjeng Nabi Adam teh zahire bre kubul jeung duburna katingali teu bisa dihalang-halang. Eueuh pakaian anu daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam kitu keneh di Siti Hawa lantaran ku Gusti Allah teh dimeunangkeun pakaian untuk jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Sataranjang Kangjeng Nabi Adam teh otomatis wa taufiqo yaqsifani alaihi mami waraqil jannah. Kangjeng Nabi Adam teh nyokotan daun-daun sorga lantaran pakaian kebesaran, keagungan jeung kebanggaan mah teu bisa dipake ku ari mah pake ampok-ampok daun sorga dipake nutupan kubul jeung duburna. Masya Allah.
dicarekan ku Gusti Allah wa nadahuma rabbuhuma cek Gusti Allah Adam Hawa alam anhakuma antilkuma syajarah apakah aing teu ngalarang ka anjeun duaan tina ieu tangkal kayu wa aqul lakum pan aing geus nyarita ka anjeun duaan lain sakali inna syaitana lakum aduwwum mubin bahwa setan mah musuh nu nyata pan ka anjeun teh kurang kumaha aing ka anjeun aing agung kurang kumaha ka si Adam Hawa ngawas-awas hiji ieu teh ulah di dahar nomor kadua siga ada setan pan aing geus kurang kumaha sia kagoda keneh bae hah tidinya kulantaran karasa kabeh pakaian ucutan nu daek nempel di Kangjeng Nabi Adam ngan sakadar make ampok-ampok ungkul Kangjeng Nabi Adam brek sujud jeung Siti Hawa cek Gusti Allah ulah sujud sia ulah sujud budak bakal nyaho sia awas akibat tina maksiat sia kae Kangjeng Nabi Adam langsung cerik ngadoa ka Gusti Allah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin cek Kangjeng Nabi Adam rabbana duh pangeran abdi sadaya zalamna abdi teh ngazalim nganiaya ka diri abdi kunyulayan ka parentah Gusti abdi mah abdi ngaku maksiat ka Gusti wa illam tagfir lana lamun Gusti teu ngahampura ka abdi sadaya wa tarhamna jeung Gusti henteu mere rahmatnya dedeuh ka abdi niscaya lanakunanna minal khasirin tuh atuh abdi teh yakin jadi jelema anu rugi luar biasa sami sareng Gusti hampura kasalahan abdi rahmatan abdi Gusti nu enggeus bae maksiat abdi teh ulah dijadikeun abdi teh termasuk jelema anu rugi saendang-endang rugi saumur-umur abdi ngaku Gusti abdi teh maksiat abdi teh ngaku kasalahan Gusti tapi pan Gusti mah maha hampura Gusti mah maha rahim rahmatan abdi jeung magfirahan abdi nyanggakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti abdan saibas dampan nyanggakeun ka Gusti bade dikumahakeun abdi sia cek Gusti naon teu didengikeun sakieu ayana abdi teh Gusti tidinya Kangjeng Nabi Adam langsung nyeri beuteuh mules Siti Hawa ge mules sarua bae lumpat ka kaler lumpat ka wetan ka kidul ka kulon lulumpatan lantaran mulas cek Gusti Allah Jibril Adam tuh lulumpatan tanya dek naon jol malaikat Jibril stop Adam kunaon maneh lulumpatan Jibril mulas teu kahartieun ku malaikat mulas naon ih mulas sih aya nu dek keluar atuh kaluarkeun di mana Jibril dek dikaluarkeun anak atuh terserah coba pilih apakah dek dipermadani apakah dek di luhur kasur apakah dek dihandapkeun tangkal kayu anu rindang nu dihandapna indah apakah dek di anhar bangawan cok Jibril teu pararantes teu parantes ieu mah lantaran ieu mah pasti kasih naon lain deui mah nu kaluar ieu mah asana lain deui kok jadi kieu sih kunaon emang cek Kangjeng Nabi Adam teh dipersilakeun abdi di sorga minuman kadaharan jeung sajabana iwal ti ieu nu dilarang ku Gusti Allah pan anjeun ge nyaho Jibril ieu mah dilarang
ieu mah sia mun di dahar mules beteng ke kaluarna jadi tai. Oh, nu mantak teh. Atuh ieu teu pantes di sorga mah nya di sorga aya WC. Teu bisa di sorga mah. Lain sorga tuh aya WC mah hotel bintang 5 tambahan di 2 bintang 7. Tetep bae aya WC-an bae. Aya WC-an bae. Lamun urang ningali perhotelan sadunia di Abu Dhabi nu termewah di dunia sapoena eta teh kapan 100 juta. Deuk saha nu hees di dinya. Sapoe 100 juta eta mah pan sapeutingna 100 juta, sapoe sapeuting teh 100 juta di ditu mah. Ku lagi ngan sapeuting di tadi ditu. Aja bebeakan. Di Jakarta mah Hotel Hilton, Hotel HI dan hotel-hotel nu lain moal aya bintang 5 sekalipun di urang teh moal aya nu 100 juta paling jago di urang teh 10 juta paling jago geus. Paling jago sapeuting teh sakitu. Mewah lah luar biasa. Ka Yordan, ka Mesir moal aya. Tapi di Abu Dhabi diciptakan sedemikian rupa untuk perkumpulan orang-orang nomor 1 di dunia. Anu datang kadinya ada ge eta adalah pemain-pemain kelas dunia. Anu urusan perdagangan minyak. Bangsa tuan-tuan minyak, Arab, Amerika, Australia. Termasuk nu datang kadinya teh anu sok jual beli senjata, jual beli nuklir, istirahatna di dinya. Kok bisa mahal sih Kiai? Di dinya mah serba emas. WC na emas. WC emas WC. Atuh eta mun WC na emas atuh komo tempat tidurna. Haju titah milih datang kadinya titah milih awewe unggal negara aya ieu geus gulak-gilek sataranjang kabeh. Tinggal milih we urang nu mana. Kula mah harita nyokot bojong belah. Ieu sabangsa jeung aing ya. Di dunia ini model kos sekarang itu. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Artinya sehebat, seindah, seutama-utamanya di dunia tetap bae ngising jane wae. Lain sorga tuh ngising. Urang ngabangun imah puluhan miliar diciptakan secara surgawi. Diindah-indah kurang taman dan lain sebagainya, cai sing kolocor hewan dan lain sebagainya. Dimimiti hewan-hewan lauk anu araraya, hewan-hewan kampung aya, tambahan hewan-hewan anu bengis tur lingas, mau macan gajah buaya diayakeun supaya jadi sorga. Tetap wayah nyeri beuteung ngising bae. Lain sorga tuh kos gitu mah. Lain sorga, mata di dunia mah ulah ciptakeun sorga lantaran tetap bae ngising bae. Nah, ya Kangjeng Nabi Adam teh lulumpatan horenganan deuk ngising. Cak malaikat Jibril, MCK-nya belum dibangun, Dam. Tidak ada MCK di sini. Aduh, Kangjeng Nabi Adam puyeng teu pantes banyak kudu ngising di luhur perbadani. Manya kudu ngising di luhur kasur, manya kudu ngising kitu di jalan anu sakitu indah napan sorga ieu mah. Manya aing kudu ngising di hana bentanggal kayu nu rindang nu indah nu tararis. Manya aing kudu ngising di bangawan di kali sedengkeun caina ge herang putihna ge alahbatan susu. Seungitna alahbatan kastori. Amisna alahbatan madu manya ku aing diisingan di dinya. Atuh teu bisa emangna kali cadas. Diisi kan pantas sama kali cadas. Di dia nu ngising, di dia nu mandi atuh cadas ngaranna ge. Di ditu nu ngisikan atuh leos. Mentak hararideung urang cadas mah. Sorga pa dieu mah. Masya Allah. Kangjeng Nabi Adam kacaritakeun terus bae muter teureun-eureun lantaran ieu azab pilara nu di jero beuteung teh lantaran maksiat deuk dikaluarkeunna teu pantes. Ai kudu dikaluarkeun mah tu bisa bae jeung Siti Hawa teh ngan teu pararantes ditahan ku Kangjeng Nabi Adam.
nu mantak ditanya ku Gusti Allah, Adam kadieu sia. Abdi Gusti. Kunaon dieu maneh make di dahar? Abdi nu mantak ngadahar ke disuguhan ku pamajikan abdi Hawa. Mun teu gara-gara pamajikan abdi nyuguhan ka abdi mah abdi memoal diala ku pamajikan abdi haju dikemas sedemikian rupa disuguhkeun ka abdi tah nu dek disalahkeun bapak majikan abdi. Alah. Tak ciga deui urang bapak pamajikan teh. Bisi salah nyuguhan. Iya. Urang mangeunah-ngeunah daharmu mantep jasa ai geus dahar ditanya ka ieu bona ti warung. Sial teh pamajikan blon. Urang dek nyarekan pan geus datang ka beheung sangu. Haji urang na saruana geus satu isu ngabon deui bae. Saruana tah bagus. Ya karung can laku cek. Hawa aya sia. Abdi Gusti. Ulang maneh ieu make jeung disuguhkeun. Maneh ngarumpak tina perintah. Kunaon? Abdi teh gara-gara nama orai Gusti datang ka abdi haju eta orai teh ngabibita ka abdi. Mana oraina? Tuh keur ngaringkuk di juru sorga. Orai ka dieu sia. Orai datang abdi Gusti hampura abdi mah lain makhluk sorga sebenarnya mah. Wawanianan sia. Aya nu nitah Gusti. Saha nu nitah sia? Iblis. Mana iblis dah? Nyaho si eta mah teu puguh. Lompatan hihiberan nya nama aya kahayang sok datang, nya nama teu aya kahayang mah puan eueuh, nya nama kitu bae ti baheula percis kos DPR. Aya kahayang mah hayang dipilih bo, atuh ka kiai ge mandap-mandap naon kahayang dibere ku nya naik kitu mah geus kapilih. Kiai leumpang ge ku nya kacana ditutupan eta, nu kos kitu ngaranna turunan iblis. Cak orai ieu mah sia nyalakeun ka aing blon. Orai ngomong jeung Allah kos kitu. Sak DPR kaduh ngaji aing canu itas ya gaji-gaji. Atuh lain DPR meja pemerintah ge kos kitu. Mana iblis sakada? Nyangakeun ka Gusti. Des cari sia. Aya naon deui Gusti? Iblis mah teger bae teh sia jasa iblis mah. Aisyah kurang ngaganggu ya. Das. Kanyahoan ku aing sia horenganan serangkai ternyata. Kuari sia ku aing dihukum. Hiji mane Hawa lantaran maksiat kain. Adam gara-gara sia ku aing dihukum sia per bulan. Barang sia bobogaan sia kudu kaluar getih. Ngaran. Sakumaha tangkal kayu osok kaluar getih. Sok kaluar mun dibacok ku urang kaluar getah. Sia ge akur jeung tangkal kayu. Sabulan sakali kaluar getah. Mangga cek Siti Hawa kukumaha ge nu penting mah abdi dihampur. Geus. Ya, sabulan sekali. Orai sia kulantaran ngaganggu ka makhluk aing disiksa sia ku aing kuari. Suku sia dieuweuhkeun terus datang ka kiamat moal boga suku sia. Aduh Gusti. Jadi beda suku. Orai itu di beda suku. Pokona sia ngaharep nukangan tetep kudu make beuteung jeung beubeut sia be soko sia siksa lantaran sia ngaganggu ka hamba aing. Nyangakeun Gusti abdi mah nu penting abdi ulah dikanarakakeun. Abdi mah ulah dikanarakakeun ulah disambarutkeun jeung setan jeung iblis abdi mah embung. Abdi mah ngan sakadar jadi kendaraan doang amankeun abdi. Aman sia nu penting moal boga suku moal nyangakeun. Tinggal iblis, iblis. Aisyah kunaon atuh? Sia make ululin ka sorga deui.
resep abdi eueuh ganggueun eueuh omen Gusti bangsa abdi deui buang kawaras ya maka iblis diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha kamari diturunkeunana bil ubullati di negara Ubulah teh Jabalun di kurbil Basrati eta hiji gunung deket Basrah tidinya gunung cuman gunungna aya di tengah-tengah laut kos gunung nu kamari bitu di NTB teh eta gunung cuman di tengah laut didinya lah iblis diturunkeun brus ka gunung Ubulah terus dana ka dasar laut tinggal Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa termasuk orang yang bakal Allah ngadauh gol ihbitu ba'dukum li ba'din adu Adam Hawa turun maneh ke sorga layak sorga dicicigan ku jelema anu maksiat ka aing layak sorga dicicigan ku jelema anu nukangan ka aing geus diampura sia ku aing cuma turun lantaran eta dijerobeuteun sia aya nu kudu dikaluarkeun teu pantas ditimpen di sorga cepat turun sia ngising sia di sorga di dunia turun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh bimasamalata alaihi beserta anak cucu Kangjeng Nabi Adam anu diayakeun ku Gusti Allah ditonggong Kangjeng Nabi Adam berarti waktu Kangjeng Nabi Adam turun teh urang aya ditonggong Kangjeng Nabi Adam alaihi salam milu urang ti sorga ka dunya ka dieu ingat lantaran maneh tadi ditanya teh silih salahkeun kunaon Adam abdi mah ku pamajikan kunaon si Hawa abdi mah ku orai kunaon si orai ku iblis berarti di sorga keneh nyana teh geus pas ini nu mantak di dunia begitu turun cek Gusti Allah ba'dukum li ba'din adu sawareh anjeun bakal jadi musuh jeung sawarehna deui adik jeung kakak loba nu jadi musuh alo jeung emang jadi musuh kitu keneh jeung uwa jadi musuh bawahan jeung atasan jadi musuh kitu keneh atasan jeung leuwih atasan deui jadi musuh pamarentah jeung pamarentah mumusuhan pamarentah jeung rakyat mumusuhan anu ajibing ajib mah anak jeung kolot jadi musuh pamajikan jeung salaki ge mumusuhan terus bae dor darunggal poe tapi ai anakan mah terus awet rajet iyalah horenganan ba'dukum li ba'din aduh geus dicaritakeun ku Gusti Allah ulah aneh lamun buuk pamajikan baseuh keneh isuk-isuk tapi geus dogdam tengah poe gua ledeg sing cileger tapi asal magrib baca lalager sempak geus teu dipake deui isuk-isuk jeung jaleger deui iyalah ba'dukum li ba'din aduh masya Allah gara-gara Kangjeng Nabi Adam nyalahkeun ka pamajikan nyalahkeun ka orai eta di sorga keneh orai nyalahkeun ka iblis atuh ku Gusti Allah dijelaskeun horenganan di alam dunia teh ba'dukum li ba'din adu silih zolim ka BG kakakna embung ngabagi warisanana ka adik-adina ngarasa boga hak awas ya ku aing emang aing teu pernah kaci omas cek janna mah aing teu boga golok ci omas marananan penggel ku aing sia kajen kumaha ge kakak tinggal kakak inu kos kieu mah aya deui tukang main koprok anak buah anak lantaran teu diberesit ku bandarna ulah sambat kaniaya ngeunah dinyana bae kajen kuku bagi aing nu mamawa anak koprokna tapi aing telok diberesit dipitaskeun ku aing jurig jeung jurig ba'dukum li ba'din aduh
mulai turun Kangjeng Nabi Adam ka mana Kangjeng Nabi Adam diturunkeun hubito adamu bisarnadib Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka gunung Sarnadib Jabalun bil Hindi di India Siti Hawa diturunkeun wa Hawa diturunkeun bi Jeddah di Jeddah masyaallah Orai di mana diturunkan orai wal hayat bitot di Sajistan Soviet jajahan Soviet Afghanistan Sajistan diturunkan geus kabeh teh kakarak di dunia aya sakituan doang Tidinya instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam barang diturunkeun di Gunung Hindi sareng diblangsung Kangjeng Nabi Adam turun ka handap tidinya langsung brek sujud Kangjeng Nabi Adam ceurik ka Gusti Allah terus tobat teureun-eureun Kangjeng Nabi Adam maca doa nu tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus bae dibaca ku Kangjeng Nabi Adam Rabbana zalam bari sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 40 poe cek sakaol 40 tahun ngaracak tina mata Kangjeng Nabi Adam teh cai mata lantaran ngolocor bae cai mata datang ka okos kali ngamalir teu eureun-eureun cai mata teh terus bae ngeclakan bari sujud nu dikatuhu ka arah katuhu nu dikenca ka arah kenca jadilah solokan masyaallah cek Gusti Allah Adam irfa ra'saka gum tanggah kuda maneh geus dihampura ku kaula termasuk pamajikan anjeun dihampura tugas ayeuna mah pamajikan maneh teangan ku maneh datang ka kapanggih alhamdulillah Gusti abdi geus ngadenge hampura ti Gusti jembar abdi teangan pamajikan lempang Kangjeng Nabi Adam teu nyaho arah di mana pamajikan ayana munajat ka Gusti anu maha sagala-galana arah mana Gusti pamajikan abdi rindu abdi ka pamajikan abdi pamajikan abdi nu biasa ngaladenan abdi ngusapan abdi segala rupa di mana ayana make calana tah henteu sok atuh macem-macem teangan heula can aya pamatek can aya istem can aya kitu tek-trek baru tek-trek mih tamatu pamatek damatek sepe dan lain sebagainya can aya make ampok-ampok dang daunan maka di antara cek riwayat nu dipake ku Kangjeng Nabi Adam adalah daun kayu ambar di sorga turun ke dunia eta nah eta kayu ambar haju ditinggalkeun waktu di India dek neangan Siti Hawa jadilah berkembang kayu ambar kuari kayu ambar teh sok dijieun tasbih lain kayuna tapi etana tah lamun disogek keluar naon ngaranna getah kayu ambar mun urang meuli tasbih di Madinah kula boga ngan teu kabawa poe ka meuli di Madinah atau di Mekah eta bakalna digramaha segede kieu bisa nu 100 hargana 10 juta 15 juta eta teh lainna naon sejarahna nu luar biasa jarang aya
tahun kamari kula umroh dek beli kayu ambar teh India punya diproduksi getahna jadilah tasbih teh sambarana mun aya mata kabawa kukula didelekeun jeung kuari langsung dijual 100 juta ya sekali-sekali atuh bisnis malah aduh teu kabawa teh eta sekedar cek sariwayat seperti gitulah Masya Allah bari ceri Kangjeng Nabi Adam terus lempang tidinya ngarasa capek Kangjeng Nabi Adam teh munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti capek munajat deui ka Gusti embusan ti Gusti seakan-akan ancaman ti Gusti tetapi sababaraha kali jol malaikat Jibril alaihis salam malaikat Jibril gengan sakadan nuduhkeun arahna doang Adam lamun hayang kapanggih mata ka dieu arahna alhamdulillah mantak urang ge lamun eukeur kapahung di jalan tengah jalan teh nyaho arah eta ge nungguan malaikat Jibril munajat urang ila ruhi ila hadrati Jibril alaihi salam lantaran urang mah teu senyawa jeung malaikat Jibril kenu datangna kuntilanak cak Jibril ngageroan aing pantes bae sia teu parantes ya mah beuki jengkol bau aing geus sia teu daekeun malaikat balamun sungut urang bau tedaekeun beteng urang bau tedaekeun datangnya nama lamun beteng urang teh dieusi-eusian sungut urang teh diamankeun tina babauan tanpa dihadiahan deui malaikat daratang ka urang komo urang loba maca Quran terus urang maca sholawat zikir malaikat dararatang tapi lamun urang dahar bae nginum bae ngopi bae jeung sajabana komo nu bau-bau malaikat teu betaheun malaikat mentek urang lamun kapahung tengah jalan engke urang hadiah ke malaikat Jibril na teu datang tetep bae urang hayang aya jalanna cek saha ieu maka makola Abu Nawas cek Abu Nawas cekel bae eta kanjut gedean mana lamun gedean nu katu-katu lamun gedean nu keca-keca geus pokona yakinkeun eta eta lamun lalaki lamun awewe sarua bae coba awewe ge rada di tabeuhan nu mana anu rada tereng-terengan siapa segala ka awewe segala coba sintrek gedean mana awewe ge eta jeung harusan nu mana emang harus wallahu a'lam bishawab nah berangkatlah Kangjeng Nabi Adam termasuk Siti Hawa alhamdulillah berkat kegigihan Kangjeng Nabi Adam alaihis alam Siti Hawa gerindu ka Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam gerindu tur diperintah ku Gusti Allah amproklah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa di padang Arfah Masya Allah nu mentak Arfah teh kenal waduh Kangjeng Nabi Adam Hawa Siti Hawa ge Adam Romi Masya Allah meureun waas jasa di sorga ka bumi terus kapagi silih tangkeplah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa nu manta kuari teh dijadikeun satu perjalanan ibadah haji teh ku Gusti Allah titahukut di padang Arfah mengenang baheula bunda tercinta jeung ayahanda tercinta pertemuan di padang Arafah kuari ge kabeh alam dunia nu ti mana-mana mancanagara kabeh aya di padang Arafah Masya Allah malah lamun teu dirobah mah ku pemerintah Arab dina taun ieu teh hukumna Jumat menangna 2,5
wallahu alam ke di ditu tapi tanda-tanda nama geus aya di antara tanda geus aya loba mukimin anu dikaluarkeun anu dipenjara ge kuari geus dikaluarkeun. Ieu salah satu tanda bahwa bakal dijadikeun sigana. Sabenerna mah dina hadis Muslim dina hadis Bukhari ari haji mah ieu adalah hajul akbar lain poe Jumat ge ku sadumeh Kangjeng Nabi wukufna poe Jumat maka dijadikeun haji akbar padahal mah seluruh haji akbar bae ngan kulantaran Kangjeng Nabi baheulana wukuf di padang Arfah na poe Jumat jadi lupa Jumat dianggap akbar malah ieu engke gaji naik 7 kali lipat. Segala rupa naik ke di Saudi Arabia. Mun gaji naik bala-bala ge nu biasa sareal 7 real. Waduh, mahal jadi. Iya haji akbar geus pake kaca pangan we sadunya jadi haji akbar. Tahun ieu untung sekali nu berangkat tahun ieu mun teu dirobah mun dijadikeun ku Saudi Arabia ku raja ieu wukufna poe Jumat. Masyaallah. Kanjeng Nabi Adam teh geus kapanggih jeung Ibu Hawa. Tidinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neruskeun lalakon perintah-perintah ti Gusti Allah. Cek Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah alam bimaradi walakum tetep kearanjen kabeh manusia anak Adam fil ardi di bumi mustaqarrun nggon tetep yakni di dunia teh di bumi teh ieu nggon tetep wa mataun jeung banda-banda jeung kesenangan-kesenangan silakeun sesenangan datang ka iraha ilahin tepikeun ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Geus urang kabehan teh janji Allah kabeh bakal ngabogaan tempat tetepna lahir di mana cicing di mana bakal datang ka waktuna iraha geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Urang lahir di mana imah-imah jeung saha tatanggaan jeung saha cicing di saha tatanggaan jeung saha datang ka waktuna urang sabaraha tahun umur teh geus aya ti dituna horenganan cek Gusti Allah walakum fil ardi tetep kaaranjeun kabeh wahai Adam Hawa berikut anak cucu anjeun mustaqarrun aya enggon tetep padumukan di bumi marane aya anu di benua Asia nu di benua Amerika nu di benua Australia Eropa di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur Asia Barat Asia Pasifik dan lain sebagainya urang kuari aya nu di belahan ASEAN kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia di Indonesia na kebenaran urang mah di Banten na kebenaran macem-macem urang teh aya ngan ieu mayoritas Tangerang aya nu di Serang Pandeglang Rangkas Betung segala rupa ka ditu tidinya teh anu di Tangerang naga anu di Cepatan anu di Kampung Melayu Teluk Naga Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis mantep jasa tidinya padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron anu di Etek anu di Kendal Masya Allah anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu di Picung jeung sajabana jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji pondok terus nu digelam nu digembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar silahkeun wa mataun jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakaian naon kasenengna wa mataun anu resep somai anu resep bala-bala anu batagor anu resep baso mie jeung sajabana silakeun matang make pakaian ge anu tina wol nu kandel tina sepe nu kandel aya anu tina pamatek tek-tek jeung sajabana aya anu tina hero anu sipon jeung sajabana ieu urusan pakaian kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata
datang ka ira ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Zaid mah waktuna tengan seukur 20 tahun, Umar mah 30 tahun, Dadap mah 40 tahun, Waruk mah 50 tahun. Zaid, Umar, Bakar mah datang ka umur 70 tahun. Ieu mah Ki Khalid mah melencat saurang datang ka umur 150 tahun. Ilahi. Waktu nu geus ditangtukeun teu bisa mundur, teu bisa maju hin. Datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna. Huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beuteung boh kopi, boh susu, boh es jeung sajabana geus aya tulisanana. Moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan. Kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji, daeb datang ka paeh nu bakal boga dua, nu bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak. Geus aya warega nanti ditu. Datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mata'un ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut nu mantak cik Gusti Allah fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Gola saur Gusti Allah piha di muka bumi ieu tahyauna anjeun harirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun ku aing. Di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz. Aya nu kahirupanana teh di bidang pemerintahan, ngelola masyarakat jeung nagara, politik ngaranna gede bohong. Politik mah lamun teu ngabohong mah atuh moal boga duit nya mah. Jadi hasil jerih payah politik mah eta adalah gede bul. Gede bohong. Aya nu kahirupanna teh ti perekonomian. Perizinan kunyana terus bae izin pabrik anu datang ke pabrik minuman ge terus bae diizin jangkepan di akhirat teh bakal ditanya Zaid kunaon maneh atuh nginum bir abdi nu bantak nginum bir pan aya di warung deket imah abdi saha nu boga warungna Haji Arif kasih Haji Arif sial Haji Arif kunaon maneh atuh dagang ieu dagang naon gara minuman lantaran loba nu mengkonsum sunat tapi tina mah deuk ngonsumsi abdi mah dagang teh nyadiakeun urang Korea, urang Thailand, urang Jepang, urang Amerika bule dan lain sebagainya. Ai kabelah ditu mah nu meulina saha bae bu ambalaya. Kunaon atuh maneh bisa dagang dirinya kok make izin dagang bebas-bebasan pan eta mah dilarang. Emang lurahan aya mana lurahna panggil lurahna engke dipanggil kunaon maneh teu peduli di dinya teh kapan aya nu dagang minuman nya nyahoeun urusan polsek ge polisi nyahoeun datang ka mabes ge nyahoeun panggil polisi ti mimiti kapolsek kapolres polda terus dipanggil kabeh ieu mah pan geus aya surat izin ti DPR pusat bahwa kami mengizinkan menjual barang haram untuk kebutuhan orang-orang bule di dinya teh saha anu ngizinkeunana kami musyawarah jeung syaitonir rajim presiden selantaran si eta atuh cicing bae panggil kabehan nah tinggal kiai dipanggil kiai kan ngabeten atuh anu dikaluarkeun meureun urutan Adam nyaho henteu kiai di dinya aya warung bahwa di dinya jual minuman nyaho Gusti kok atuh ieu cicing bae abdi kurang kumaha unggal maulidan unggal rajaban unggal pangajian ngajek-jerek bae abdi nyaritakeun eta teh barang haram kena kadengieun lain ku masyarakat bae kena kadengieun ku cili lurah ku celi camat, ku celi bupati panyana anu boga kewenangan mah abdi mangan sakadar abdi pernah ngomong pernah saha saksina Haji Makmun
panggil Haji Mamun ngabesan. Kiai bakal katanya itu tah didinya lah bakal aya persidangan anu dahsyat luar biasa di jero kahirupan teh. Gusti cak kiai teh datang ka ngabudah-budah abdi ngomong sabenerna mah araroplok jeung gararoblog kabeh Gusti. Ngan abdi doang nu upload teu goblok mah. Sieun nyawanan cak malaikat. Kurang kumaha abdi ngomong. Ya abdi geus ngomong bae kadenge ku balerea, lain bae ku aparat rakyat ngadenge kabeh, polisi ge jajahoeun. Atuh hayang abdi mah hayang bareres badi nagara mantak naon dicabut surat izin ulah aya pabrik. Tah lamun geus kos kitu kakarak mantep cabut surat izin ulah aya pabrik minuman ieu mah di Cangkareng, pabrik minuman sakitu ngujugirna. Di Bandung pabrik minuman luar biasa. Di luar nama Fanta, di luar nama Sprite. Orang di jero nama segala vodka, segala John, segala macam-macam dan lain sebagainya cak batur. Atuh aja aing memuji lain naon lain. Tah ieu malah mun dicabut mah Gusti tah abdi teh sebagai usulan ka Gusti ieu mah tuh hayang abdi mah da cabut. Kun teu dicabutna maka eta rorol jeung garoblog. Mangga nyangakeun sadaya-daya tamah. Nah, iyalah maksiat berkolektif keseluruhan ti mimiti RT datang ka luhur nu boga kewenangan kemudian henteu ngagunakeun kewenanganna kiai mangan sakadar ngomong doang geus cukup kiai mah unggal panggung mimbar ngomong haram. Kalau bisa mohon cabut cukup sakitu sebab teu boga kewenangan nu bakal dikerebekeun di neraka mah etalah ti mimiti RT datang ka presiden. Iya, ulah main-main. Masya Allah. Kumacana kiai lamun RT na haji. Teu haji teu naon pokona mah haji na mardud. Neraka. Masya Allah. Iya lah urang lamun urang nyaritakeun kos kitu eungap engke di akhirat. Ku hari mangeunah bae. Polisi datang ka pabrik sogok. Dewan asup ka pabrik sogok. Dan lain sebagainya kebutuhan sogok kerjasama lah di ditu. Nah di akhirat sih ya hayang geura kiamat baeng hayang geura neuleuh. Emang kiai cenah bakal salamet aing mah salamet ka cenah kok kumaha teh. Boh sok mah ieu atuh lain aing bae ieu nu ngararaji ge salamet kabeh. Ulamin amin jasa ge DPR pan. Bisa. Aing geus sakadar ngabejaan doang. Ieu keur carita fiha tahyaun di jero bumi maneh hirup. Ketika carita hirup aya kahirupan bergelut di bidang perpolitikan pengizinan aya kekuasaan dan lain sebagainya diantep ngantepna ieulah awas di jero kahirupan aya nu bidang perekonomian awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli pinjam meminjam dan lain sebagainya. Ieu nu riba, ieu nu henteu sing hade. Geus diatur ku agama sing hade, deposito eta riba, urang neunden di bank kemudian aya bungana eta riba, urang kredit ala nu kuari eta adalah riba, geus dibejakeun, ente deuk terus bae. Awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna. Maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah. Berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina, anu bisnis sing hade bisnisna, nu di politik sing hade politikna, anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah. Hirup sia hade aya aturan aing. Wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot. Paeh sia datang ka waktuna. Sia hirup ongkang-ongkang ku hari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya. Maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya. Aya nu teu dibejakeun ka rakyat disumput salindungkeun perdah. Maneh teh jadi penggede ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat ai podo sero. Iya siapa sia presiden mana nu teu paeh raja mana nu teu paeh menteri mana teu modar.
Gubernur mana nu henteu kojot, bupati mana komo, bupati bae pae, komo RT mah koit. Nabi Rasul ngalih, wali ngalih, ulama pupus, jawara modal. Bahasa nasi ngades ya. Si ades ya, ulah, waduh jawara maot, wah sopan amat ka jawara, pinara kaun maot, modal. Dengekeun ku ceuli sia jawara mah, mun. Tuh, aing mah toser doang. Sia nu neruskeun. Wa fiha tamutuna. Wa minha tukhrajun. Di muka bumi lah maneh bakal dikaluarkeun engke dihudangkeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ialah Adam jeung anak kutu maneh. Walakum fil ardi mustaqarrun. Aya tempat tinggal padumukan. Wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh. Sebab di dunia tahiyauna maneh hari hirup datang kawatas waktu anu ditangtukeun. Wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanana. Aya anu di kuburan biasa, aya di pakuburan luar biasa, aya anu di jero beuteung lauk, aya anu jero beuteung buaya, aya anu macan gajah jeung sajabana, aya anu tet ku tsunami, aya anu ku angin dan lain sebagainya. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Engke bakal dikaluarkeun deui, dihudangkeun deui engke ti kubur. Setelah tiupan kedua malaikat Israfil, hudang. Setelah hudang urang kabehan gigi brik, nu make sahelai-helai acan wakila. Iyalah boeh nu ku urang waktu dipake maot diwujudkeun deui ku Gusti Allah. Kabeh marake putih-putih. Ieu wa minha tukhrajun. Ti bumi lah ti taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si. Dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun. Deuk dikamahsyarkeun digiring. Deuk dinaon? Deuk dihisab, dipasangkeun mizan. Timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi mun dipuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh. Eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu endek ditimbangna sagede si Juned. Leutik bakal diwujudkeun engke amal-amal urang. Lamun bagus berat nu belah katuhu, mun jore berat belah kenca. Iyalah nu bakal terjadi engke. Ulah lalawora urang kuari hirup dengan sakadar nungguan waktu hungkul, ngaler ngidul ngetan ngulon. Nu mantak urang masaki alhamdulillah. Di saat hirup pikukna kehidupan manusia nu fluktuatif kuari urang masih keneh sempat ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran, nganyahokeun hukum-hukum Allah. Ketika hukum dimodif dibungkus supaya urang sadar geuning tah mah hukum lelalaga. Ieu nu asli mah iyalah kesadaran urang mangeranan ka Gusti Allah, kesadaran hukum-hukum ti Gusti Allah, kesadaran Al-Qur'an kitab samawi. Nu ku urang kuari sabaraha persen ieu dilakukeunana, nu ku urang kuari sabaraha persen ieu ku urang diamalkeunana, urang sadar sasadar-sadarna. Batur mah poe Minggu teh nu ka puncak, batur mah nu ka Bandung, batur mah anu ka Bali, batur mah anu ka Amerika, batur mah nu arulin lantaran boga duit. Ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji. Nu mantak bagusan nu teu boga duit nu sabenerna mah. Ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam. Nuhun urang dibere henteu boga. Mudah-mudahan dibere teu boga duit terus. Didoakeun teu boga duit embung. Boga duit pan kancolah. Urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji pan.
urang sebenarnya sadar kudu boga duit aing daek ngaji mun boga duit bacaan puguh ya. Tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung. Emang hese manusia mah. Nah iyalah Al-Qur'an geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan tiba heula nakos kitu. Kasimpulanana maksiat Kangjeng Nabi Adam di sorga teh horenganan mawa berkah. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat mah meureun eueuh cikupa. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat balaraja. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat bate aya benua anu 5. Ayana benua anu 5 ayana berbagai negara ieu teh ku gara-gara bapa urang baheula maksiat. Horenganan aya maksiat membawa barokah. Nah, ulah dikira maksiat teu mawa berkah jelema, keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu inget-inget ka Gusti Allah. Barang manehanana mawa nu ngora can dikawin dibawa ku kendaraannya na haju tabrakan rek bae ka rumah sakit. Didinya kakarak inget Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan. Berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu kos. Kuari mah geus teu bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas. Geus kuari mah kelantas bae ngadeukeutan kiai. Waalaikumsalam. Ka mana ngaji? Kunaon teu ngaji? Suku geus pengkor. Berarti pengkor mau berkah. Ku urang mah teu kapikir. Aya nu susah mau berkah, aya nu maksiat mau berkah, aya anu sugih harta mawa fitnah. Keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya brok dipantau brok di juru ngalayah di tengah imah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak keur jag waringkas gagah aya dinya ku batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya. Wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan. Mabok aya dinyana judi aya dinyana awewe hayang nu mana bae. Berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu. Mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia. Cabut ku aing harta sia, cabut ku aing gagagahan sia. Coba hayang nyaho. Kuari mah daek ngaji Allah. Diajak ku babaturan, urang maksiat, tayang aing. Geus ngeunaheun kieu aing mah ngaji bae. Zikir bae geus ka Gusti Allah. Waduh, isukna disebut tad, kemana tad? Sial beureun. Aing kakara gaji 2 kali geus disebut ustad. Mulai deui marudah deui. Kitulah manusia. Istiqomahkeun ka Gusti Allah sebab ieu fiha tahyauna maneh di dunia hari hirupna ngahirupeun Allah wa fiha tamutuna paeh dipaehkeun ku Allah wa minha tukhrajun dihudangkeun deui ka Gusti Allah. Iyalah kahirupan urang nu kuari. Tinggal engke ngalalakon Kangjeng Nabi Adam teh kapan Kangjeng Nabi Adam teh can boga calana ieu. Kangjeng Nabi Adam can boga baju termasuk Siti Hawa teh satara ranjang kenehna ieu Gusti Allah deuk jaritakeun tentang tutup-tutup aurat. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Gusti Allah dina ayat ieu deuk nyaritakeun pakaian-pakaian ke coba kumaha engke bakal dicaritakeun wallahu alam bisawab.